Urang lir ibarat wayang, musik malikna ku dalang, anu tewasa tewenang, berem hideung kumadalang, apan hirup ngalalakon, sapertos dina sinetron, caritana kedah pisah, nyaha nu bisa dipondak, urang teu bisa embung najan laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Ayeuna abdi bade ngadatangan tempat wisata anu aya di Desa Darwati. Ayeuna abdi tos aya ditanyakan pertama. Biasa ditinggal tanyakan ekstrim. Baraya ayeuna abdi aya ditanyakan kedua. Tanyakanna lumayan capek. Lawag di Semaja ayeuna abdi aya ditanyakan katilu. Wargi ayeuna abdi tos saya ditanyakan anu kaopat, tacan sampai oge abdi saking kencang-kencang tos haheho pisan. Ayeuna abdi tos aya ditanyakan kalima gimana anu tanyakan terakhir atau kedua terakhir. Assalamualaikum baraya sadayana. Ayeuna abdi sareng kencang-kencang saya ditanyakan terakhir tataacan cempaka. Sakedap deui abdi sareng kencang-kencang tos dugi ka tempat wisata Campaka. Stay tune. Mata Cai Campaka aya di Kampung Campaka, RT 2 RW 12 Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Biaya asupna ngan Rp5.000 kanggo barudak alit sarta Rp10.000 kanggo dewasa. Sadayana ayeuna abdi tos dugi di tempat wisata mata cai Campaka. Biasa ditinggal enak pisan ditinggalna. Baraya ayeuna abdi tos aya di salah sahiji kawan kenal anu aya di mata Campaka. Biasa ditinggal akan tiisna sareng enakna amun ngojay di ieu tempat. Bakaya ieu cairna teh tiisan. Jadi ieu tempat sae pisan jadikeun tempat liburan keluarga.
pangunjung ke tempat ieu kedah ngelangkungan sababaraha daerah padumukan. Disarankeun naik motor. Sato sumping tiasa parkir motorna di caket bumi warga. Makanya sadayana ieu aya di kolam anu di luhur di mata air Campaka. Kolam ieu tiasa diajayan ku orang kali kadang ku orang dewasa. Nambahin mga Pirawan. Hati-hati yung nabi nga. Kami abis malingit di Majalaya, tepat nama pengen di Babakan Sait, Tanaga. Itu ya ang tempat wisata Kami di 2 tahun terpenggar di tempat itu. Hingga kelas 1. milih tempat wisata bu. Kanggo itu tagenya. Kanggo suasana enakeun sareng kolam oge kan nih airnya jernih janten tinggal suasana sih mah lebih sana suasana enak tuh. Di suasanana enak. Mohon enak kelihatan. Naon anu bade DJC ini karena itu pernah datang ke tempat itu. Kanggo anu tacan pranoka tadi menten biasanya di Sobian gitu ke tempat itu komo anu riset kana suasana anu tiis gitu dinten biasa sambil renang deh sambil niis suasana enak gitu. Mas suasana tanati kesan bapak ke tempat itu tadi. Kecannya bingah gitu ninggal suasana soalnya ini kan jarang ada tempat-tempat anu asli. Harusnya dia tempatnya itu masih rimbun anak tuh. Ya, selalu tadi kan itu mau ya. Sapertos namina tempat wisata ieu ngagunakeun kaenaan alam nyata cai bersih nu seueur tur seger. Kukituna teu aneh upami seueur jalmi anu datang ka dieu tempat kanggo ngojai atanapi ngan saukur ibak. Tempat wisata ieu teu acan dipikawanoh ku seueur jalmi. Malah ngan saeutik jalmi anu terangunan ieu tempat. Sabab rute anu katempuh kawilang rada ekstrim. Ayeuna abis kencangan bade uwi saatos renang di mata air Campaka. Hayu urang mulih baraya katinggal langit menisigan norek hujan. Ayeuna abis kencang-kencang bade uwi. Hatur nuhun ka sadayana tos nonton video ieu. Halo balar ya, di dia simkuring lima rencangan menuju di perjalanan wih Ngahaturkeun nuhun ka sadayana nu parantos nyaksening video ieu. Dugi tepang deui dina video salajengna.